Ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dieu milu zikir. Nah datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di Stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah engke kumaha tah? Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng. Ya Rasulullah Muhammad. Kaulah boga Stambuk buku. Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan. Nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Nu mendak kula amanat di mana bae lain di dieu bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di Maroko aya haul, wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi as-saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba' tabi'ina, al-mukarramun, para alimul ulama, para asatid, bil khusus ka kersana Al-Alim Al-Alama Syekh Fadil min Istanbul, Turki. Walhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bila khusus deui ka Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad, Habib Salim, jeung para habaib-habaib nu lainna. Anu urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para ustad, para santri kumna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan. Di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya.
Kernelian jalan Bupati sebab jalan kerja rorek wari. Mudah-mudahan Bupati dipanjangkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikaluarkeun saeutik. Ieu mekanik eueuh nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun nu diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Kumaha sih? Apa kudu dibantingkeun sih ku aing? Tahu diri atuh. Suara ceuli sia aya ceulian eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahih jam 9:04 urang diguyur hujan. Karasa tiis perasaan. Leuwih-leuwih teu boga duit. Tiisna ieu bener-bener tiis. Kumpul orang di dia di Nararaga haul Sultan Aulia Qutb Bani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu wa birrah anu ka-50 genep di dia di mana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan ku guruna lain berarti di dia ahli toriko cuman sekedar katitipan. Almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husain Carita Ki Asnawi Caringin nu kurang biasa diziarahan Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maut di Mekah Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Waliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Samsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzum Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdul Wahid Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Ma'rufil Qurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa Kazim kenging ti Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging ti Imam Zainul Abidin Imam Zainul Abidin Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali kenging ti Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah ala kadar silsilah bab
ba'dul arifin nyaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tajuzul mubaya'ah wal ijazah, di mana teu nyambung silsilahna ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah, maka putuslah faid. Moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha, kajen urang wirid moal katentepan ku faid. Kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan. Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsanit taqwim, pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Ina dua dimensi ialah, lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat, Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nitipkeun ka Sidina Ali karramallahu wajhah, dititipkeun deui ka Hudzaifah, dititipkeun deui ka berbagai sahabat. Sidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran urang poe ieu aya tamu urang ti Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae. Nyana hayang bahasa Amerika, ayo geus, urang mah teu ngarti ieu. Nyana dek bahasa Arab, kajeun geus, kumaha nyana bae. Ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal. Maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal, nyaritakeun benang atau gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan kene geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali, nyaritakeun Kangjeng Nabi, Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain lalagaan acara haul ieu lamun lain jelema nu kasorot, lamun lain jelema nu kasinaran, belah dituna ku wahyu Allah, belah dieuna ku karomah para aulia Allah. Pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh, moal sanggup cicing di kebon, moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali. Ialah sorotan karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Aya naon terhadap wali? Tadi ku kaula dicaritakeun bahwa manusia tersusun tina 2 dimensi. Hiji dimensi zahir, nomor kedua dimensi batin. Dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah. Hiji tersusun tina ardu tanah, 2 tersusun tina ma'u cai, 3 tersusun tina hawa angin, 4 tersusun tina syamsu sinar. Seuneu ialah susunan manusia.
maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu opat eta is dead. Jelema ieu tersusun tina opat butuh taneuh. Mantak teu eureun-eureun bupati meulian taneuh bae. Calo meulian taneuh dibawa ka kuburan moal jang nguburnya meureun. Kebutuhan urang taneuh. Nomor kadua kebutuhan urang cai. Mantak Kangjeng Nabi mah istimewa. Aya jelema muriang dibawa ke Kangjeng Nabi. Kunaon ieu? Ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon. Oh, Kangjeng Nabi langsung noel kana taneuh turbat-turbas. Noelkeun, mana? Noelkeun ka dieu. Cager. Kita luturkeun ku urang kabehan. Kolot urang baheula lamun aya jelema dicocok tawon, make letak, adegeun. Set, eta. Cager. Cocok naon deui? Dicocok bangsa Bang Bara, komo Bang Bara mah leutik sama sireudna. Ieu kan cager taneuh. Datang ka kuari lamun aya nu dicocok orai, gupakeun dina taneuh. Maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae. Taneuh istimewa taneuh. Ulah main-main. Tingali dina hadis da. Geus ulah caritakeun panjang hebat, luas hadis aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi. Taneuh. Nomor kedua cai. Urang teh butuh cai, di mana dahaga butuh cai, panas butuh cai. Sebab urang tersusun tercipta naon kitu terbuat tina cai. Ngamantak urang lamun panas guyur ku cai, cager. Ulah-ulah naon atuh? Hayam be hayam, katabrak sepeda, katabrak motor, ceger, kelepek tutupan, simbreh ku cai, nereleng. Budak kuari makan teu nyaho, coba ge. Aya ucing ngadu, emeng ngadu, ngeok-ngeok. Lamun ku urang make pentulan, ku urang digebahkeun ka urang. Tapi hiji syaratna, make cai, simbreh make cai, ieu cai. Aya nu kolot jeung nu ngora ribut, ulah hese-hese, cai panas, beres cai. Istimewa cai mah ulah nu tiis moal beres, nu panas kulu babak. Kemudian angin, benerang carita angin luar biasa tuh nya kitu kene syamsu udara enon kitu matahari yakni seuneu ialah kebutuhan manusia. Lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zahir, patali jeung taneuh, patali jeung cai, patali jeung hawa, patali jeung samsu yakni sinar, paeh cilaka. Mikiran eta bae moal beres kajen ku kumaha ge. Nu mantap wayahna urang kuari mikiran kabelah jero. Di jero urang teh aya batin, batin ieu adalah ruh. Tercipta ruh mah tina nu herang cekas caang luar biasa. Lamun awak diciptakeun tina anasirul arba'a geuleuh malek hideung teu wawuheun ka kholik teu nyahoeun ka pangbalikan deuk ka mana ieu awak moal nyahoeun. Tapi ketika ruh ditanya saha pangeran alastu bi rabbikum qalu bala. Wauheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya saha pangeran anjeun wahai arwah ngaku kabehan Gusti pangeran abdi teh. Nah ruh diturunkeun ku Gusti Allah nu geus wauheun ka Gusti Allah diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik awas bersihkeun deui sakumaha aslina. Mangga cakru atuh mah nya teu bersih abdi geus wauh ka Gusti. Sok lamun maneh bersih sakumaha aslina disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh bobolokot tuh disadiakeun neraka. Cakro nya abdi kudu ka neraka Gusti geus wauh jasa jeung Gusti. Hek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanan. Sup ka awak. Alhamdulillah urang kuari aya roha ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu anu ngabulang baling antara zahir jeung batin anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin.
nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka. Ketika orang terurusan karena nafsu terbawa ku zahir, Masya Allah Gusti Allah tenyen anasirul arba'ah awak urang teh deui aya mata di mata aya watek, aya ceuli di ceuli aya watek, aya irung di irung aya watek, di sungut boga watek, leungeun boga watek. Seluruh anggota terutama ieu adalah kitu nu 5 panca indra. Ngabogaan watek kabeh ge. Betul ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek betul. Geus culak-culek bae kiai datang ka iraha jeung gesangan deui. Geus dula deuleu bae ka dapur kula. Padahal mah deui itu geus nangkub. Ieu tiis watek betul. Watekna beteung lamun mules kabelah ka tukang. Ieu watek ieu. Itu kang ka mana neangan rada anu tiis-tiis, anu sepi-sepi. Lamun tambah tiris beuting asup ka nu hareup. Ieu ngawatek ge ka mana ye lumpat deui. Nu hareup ieu. Na ieu leh kana boga watek masing-masing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh. Ketika nafsu ieu teu diurusan, maka nuturkeun watek. Urang neuleuh awewe, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, India he ieu mah bongon deui. Dideuleukeun ku urang, dideuleuh kurang hebat ieu main dia. Ieu mah Libanon, hebat-hebat kan urang Libanon, urang Israel teh gerilis jasa. Moal aya dicurug mah kos urang Israel mah. Irung marancung. Watek mata urang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep. Dideuleukeun Masya Allah. Tapi lamun urang neuleuh bangsa urang rangkas anu di gunung teh nu hideung sendalna sabelah lain mata ge embungeun neuleuh sareuk aing mah neuleuh kos kitu ieu mah kudu ka Baduy ka ditu mata ngabogaan watek. Ketika ieu henteu diurus nafsu urang terus-terusan mata hayang neuleuh kaindahan alam. Ceuli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu, suara-suara, nyanyian-nyanyian, kitu keneh irung ngabogaan watek, ngambe anu seungit-seungit. Nafsu lamun teu diwarah ku urang tergelincir terus. Masya Allah karim. Ketika nafsu urang diwarah, maka diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu. Dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamel ruh teh tina lelembutan, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Inna latifah ieulah mana anu kudu dihadirkeun, mana anu kudu dipicen. Di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara, Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang, perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu, mungkin seminggu, sebulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah, merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab horenganan kerajaan teh aya 2 kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap, RT naik desa lurah, naik kabupaten atau camat, naik kabupaten bupati. Raja urang naik gubernur, naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi belusukan. Nah eta raja dunia. Kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Kurang bisa mawas diri. Hampir 99,9% jahanam. Aya urang ieu.
maksudna pijahan namunan aya urang mawas diri bakal gitu lain cakula cak Gusti Allah dina Al-Qur'an dek lompat ka mana ge kitu bae tapi horenganan aya raja di negara Fardaniyah istanana istana unsi kursina kursi tauhid baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat mahkotana mahkota yakin iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu bakal cicing di singgasana tauhid dibere baju kebesaran ma'rifat bakal ditenden di negara Fardaniyah di istana unsi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka orang diciptakeun tina zahir jeung batin. Lain kita ngurusan zahir bae jeung lain kita ngurusan batin bae. Sehebat-hebatna orang ngurusan zahir paring ge sesuai jeung syariat. Sehebat-hebatna orang urusan zahir sesuai jeung agama paling melalui syariat. Sedengkeun kullu syariatin ghairi muayyadatin bil haqiqat fa innahu maktub. Jelema anu bersyariat tanpa melalui nempo kana hakikat, ngatur-ngatur hakikat, pegat kajen kuku mage sehebat-hebatna bersyariat. Lamun urang urusan batin bae cilaka sarua bae lantaran kullu haqiqatin ghairi muayyadatin bis syariat hakikat teh dibarengan ku syariat ghair mahsul moal beres maka dipadukeunlah antara syariat jeung hakikat ngajadilah perpaduan syariat jeung hakikat junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ka para sahabat. Jadi deui anu geus bisa memadukeun syariat jeung hakikat zahir jeung batin ialah kutubul aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat wali sanga nu bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Asnawi nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat tuh Habib Lutfi nu geus bisa ngahijikeun syariat doang nya nama hakikat mah henteu Habib cocokan kula hiji Rozako jadi maksud kitu jarama iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah atuh ai kitu mah ieu atuh urang kabehan babarengan berhakikat keheula lantaran menuju hakikat teh kudu pinter boro-boro menuju hakikat cacak-cacak urusan dunia kudu pinter di Indonesia bae heulanan euina kudu pinter lamun teu pinter moal beres ulah keseluruhan matematika bae perhitungan kudu mateng nu mantep ketika aya jelema sekolah SD SMP SMA wah istimewa yang matematikana teh wah luar biasa setelah diseleksi matematikana juara 1 nomor hiji silahkan ndek jurusan kedokteran ndek jurusan penerbangan atau ndek jadi insinyur sebab matematikana hebat ketika matematikana kurang hebat jadi dokter wah tensi darah nu kuduna 120 cak jana 240 karena ieu bodoh mal beres tensi darahna kemudian obatna supaya nerap kudu jitu pemikiranana jeung hitunganana itu kene insinyur ngabangun Jakarta tuh hotel 15 tingkat lebar panjang kahandapna kudu sabaraha lamun teh hebat ieu cilaka ujianana bisa rubuh kajen kukumaha ge hotel minimal sarubuh kalkulasina aturan beak 1 T ieu mah cuman setengah teh wah ujianana ambruk kurang perhitungan matematikana kudu hebat kitu kena jadi pilot ketinggian sekian harus kecepatan sabaraha ieu pilot dihareup aduh itu teh aya hideung-hideung angin kayana nek dilumpatkeun ka luhur apa dilumpatkeun ka hadap perhitunganna kudu mantep kiri apa kanan
Iyalah pilot, lamun kurang hebat matematikana moal hebat jadi pilotna. Bisa raragagan persis kos pilot curug bae. Pilot curug mah padahal itu nabrak ojek benar. Masa pilot nabrak ojek? Isin gadege-gage padura. Tapi kos itulah keayaan anak. Nah, lamun kurang pati jitu, matematikana kurang istimewa, cukuplah jadi pedagang, ahli ekonomi. Lamun kurang istimewa cukup jadi pedagang lah, sebab pedagang mah perhitungan anak coba iya kali iya sebara, oh sekian, oh masih kena untung. Coba iya tambah iya kali iya, oh iya masih kena untung, gitu kan, penting untung. Coba kali iya tambah iya kurang iya, coba. Wah masih untung, cukupnya mah sederhana pedagang mah. Endog ieu sabaraha duit? Ieu endogna ieu 10, mun 10 rugi. Lamun tinu asak mah untung. Coba untung jeung nu rugi hijikeun, aya kana ka untung. Oh, untung. Gampang ahli ekonomi, mun penting untung bae. Tah lamun sederhana boga pola pikirna, geus bae jadi pedagang bae. Tapi lamun matematikana kurang jetu, meng pelehet teu bisa ngitung, cukup bae jadi DPR atau jadi bupati. Cukup jadi gubernur, jadi presiden, eta nu barodo eta. Teu kudu pinter-pinternya. Lantaran naon? Boro-boro ngitung naon? Ngitung suara di TPS bae ka kecamatan teu becus. Di kecamatan datang ka kabupaten bloon teu bareres. Di kabupaten datang ka pusat, Masya Allah jurig kabeh. Eta kan teu bisa ngitung ngaranna tuh. Paling hebat yang ngitung ye, aing si gaji kali sekian sabaraha satahun. Nurunkan subsidi jagonya. Nurunkan subsidi jago. Wow, etalah bagian pemerintah. Naikkan pajak jilih heja saja namun. Jadi teu kudu hese-hese nu bodoh bae bisa entah mah kos kitu mah. Nu bodoh ge bisa. Nah, naikkan pajak, nurunkan subsidi, teu kudu make matematika nu jago tah mah kos kitu mah. Kabeh ge bisaeun tah mah. Tah nu matak nu bodoh silakan jadi DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur. Emang gubernur orang pinter gitu ranok. Mun pinter kayak saya perkembangan Haji Salim Basriba itu. Oh, perkembangan naon perkembangan titah ngabangun Banten bae ge. Makom Banten bangun rano sia mungpung keur bejeuna jadi gubernur. Takut saya sama Jawara. Atuh ai teu becus saeureun si aing atuh jadi gubernur. Ye, parang sana. Tadi ge gubernur teh bodoh mun aing jadi gubernur atuh aing ge bodoh sarua bae. Iyalah pemerintah. Jadi ngan sakadar ngalikeun gaji kali gaji satahun sabaraha, naikkeun subsidi, kurangi subsidi, naikkeun kitu perpajakan. Nah, kos kitulah pagawean pemerintah teu kudu pinter-pinter nu kos kitu mah nu bodoh bae geus. Nah, ieu urusan dunia bae kos kitu. Urang lamun menempo ka urusan hakikat, masyaallah karim. Kudu nu pinter persis, kudu nu tadi dek jadi pilot. Dek jadi insinyur, dek jadi kitu, dek jadi naon kitu ngaranna insinyur, jadi pilot, jadi dokter. Kudu lu pinter. Lamun urang syariat bae salilana moal beres. Henteu nuju kana hakikat percis ongkos tu didongengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nyelema ti peuting dibawakeun gajah, puting poek mongkleng. Iya dibejakeun, iya teh gajah, ngan coba urang dinya urang lembur canyahoan ka gajah. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, coba gajah teh cekel deuleu ku maneh di tengah peuting kos kumaha tah gajah. Da urang asup nyekel, oh gajah mah horenganan okos tihang. Sebab nyana nyekel suku. Cek dosa urang teh nyekel ceulina ja gajah mah kos hihit. Nusa urang deui nyekel gajah teh tulalena boh kos long boom. Lamun urang endek naon kitu ngaranna endek ngabangun. Nah, ieu gajah nusa urang deui mah nyekel teh luhurna tonggong. Oh, gajah mah bisa paranti diu. Kalaluar, sanggeusna kalaluar ribut. Ai gajah kos kumaha? Gajah mah kos tihang. Lain. Gajah mah kos hihid. Gajah kos hihid. Gajah mata okos paranti nyiram teh naon ngaranna?
Paranti nyiram naon? Paranti nyiram nu panjang buat rodok sia. Goblok. Anu panjang selang atuh ceret-ceret dasar bodoh. Aing boga Habib kos gitu bodoh teresep aing mah. Apa selang? Oh, gajah mah kos selang panjang. Sok urang deui. Salah kabeh ge. Gajah mah kos kursi bisa pakai diuk. Laporan ka Tuan Syekh, kumaha soal gajah? Sesuai jeung laporan tadi. Kos kitulah cek Tuan Syekh. Salilana maneh lamun neuleuh dinu poek moal beres. Kuari kudu neangan lampu patromak. Ulah dideuleuh dinu poek atuh. Cilaka. Tok neangan lampu patromak. Neangan lampu patromak. Cangkeun. Bawa ka ditu anu poek. Dibawa ka nu poek. Deuleuh ku maneh. Coba gajah kos kumaha? Barang dideuleuh. Horeng kos kitu gajah mah. Naon teh anu nyaritakeun gajah teh ieu kos tihang salah henteu ngan sebagiannya nyebutna. Naon teh anu nyaritakeun gajah teh kos sihid salah henteu lantaran nyanangan datang ka dinya pola pikirna. Naon teh nyaritakeun gajah teh kos selang salah tuh henteu lantaran sebagian nu dicaritakeunana. Naon teh anu nyaritakeun gajah kors-korsi teh salah henteu lantaran nyana nyaritakeunana hanya furu-furuna hungkul. Begitu diangsongan lampu patromak keseluruhan anak. Oh, gajah mah horenganan kos kitu. Urang guari pas ini we di Indonesia belahan Jawa Barat aya nu masinikeun ieu bae sapeker. Cik sawareh kiai sapeker teh halal, cik sawareh kiai sapeker teh haram bid'ah. Cik sawareh mah sukut bainal halal wal haram. Teureun ulah diributkeun lantaran nyana neuleuh kana furu'na hungkul. Selalu kitu bae. Lamun aya jelema nyaritakeun make calana teh bid'ah lantaran Kangjeng Nabi mah dongengna Kangjeng Nabi make lepis eueuh. Sugan aya dina Bukhari Kangjeng Nabi wayul basul lepis. Wayal bisul lepis eueuh. Teu pernah aya Kangjeng Nabi make lepis henteu, lepis mah tukang ngangon sapi embe embo tuh di Australia. Tapi Habib Lutfi pan make lepis. Wali nyana. Gus Dur make lepis Gus Dur. Komo Habib Salim mah nu kuari aya. Lain make deui nyana jualan lepis malah mah. Leuwih jero tah maka jualan tah mah. Nah, dimasalahkeun haram, halal. Sukut bainal halal wal haram teu kudu dimasalahkeun puru tah mah nu kos kitu mah. Ketika urang geus boga lampu patromak dicaangan nu kos kitu mah sampah tah mah nanaonan. Maka untuk menempuh ke arah nu itu maka kudu nu jitu perhitunganana teu meunang sambarangan. Nah kulantaran ayat 3 kula dongeng na loba jasa ieu mah terakhir bae ayat 3 dongeng ngan dipotong bae heula menuju hakikat kula jaritakeun ayat 3 dongeng ieu mah moal lantaran menghormati anu ti Turki kemudian menghormati anu ti Amerika ieu mah kieu doang ye. Caritana malah geus mararaot bae kabehan. Maraot timbang amal bangsa pamarentah mah ka neraka. Artis amin kunaon sih diaminan? Bloon sia. Ieu mah pemerintahan nu zalim, aya nu zalim mah tetep sorga. Boh nya ngurusan negara, ngurusan umat, kabageran-kabageran anu keur carita. Nu jore amalna neraka, nu bagus amalna ditendun di hareupeun pintu surga. Woh kabeh cek malaikat Ridwan, wahai ahli-ahli surga, baik anu datang ke hakikat di duniana atau nu bertorikoh atau anu datang ke syariat doang, coba ayeuna baris nu rapih lantaran pintu surga moal waka dibuka nungguan junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikunci pintu surga nungguan Kangjeng keur operasi gana ke ditu neangan bangsa Haji Mamin ku jangan besi ka neraka teangan Haji Salim teangan Habib Rozak geus nyengkleh di neraka ditarik ku Kangjeng Nabi kenapa ke sini udah emang kenapa ngeridit saya oh iya udah
ditarik ku Kangjeng Nabi ngan teu dikasorgakeun ditungtung tenden kabeh pintu surga masih ditutup. Masya Allah karim, jajaran awal jajaran hakikat mujahidin jajaran kedua jajaran ahli thariqah encan warusul ka Allah anu keur memperjuangkeun mujahadah jeung riyadhah. Jajaran katilu jajaran nu bersyariat tetep ka surga ngan panderi jasa. Nah pintu surga dikunci geus aya 1 tahun 2 tahun kabeh geus hareudang nungguan lawang surga dibuka ditukang Bupati Zaki kuncan kincir bae geus dibuka encan lawang surga encan cak wakilna sanajan dibuka ge didinya mah jamal asup wah kitu kinis jana jeung wakil gubernur sarua si gubernur geus lawang dibuka encan emang Pak Gubernur aya ka dieu ya iyalah berkat amal naon amal ieu ngabangun Banten cek nya alhamdulillah kula aya ngan ditungtung untuk bisa kaharep untuk asal do kaharep dijotos gitu jotos teu bisa kan waduh bangsa RT mah hampir di neraka jauh ka surga jauh. Iya Kangjeng Nabi ku angel can datang Kangjeng Nabi can datang digerokon ya Muhammad kami geus hareudang ye ke Kangjeng Nabi maneh mah ngan sakada tinggal asup ge kesel bae ye kami mah dek neulehan anu di dunia sok maca sholawat mana heula ke dirapihan heula nu di jero hatena aya la ilaha illallah aya Allahan aya Muhammadur Rasulullah tenang heulana nyana bebeja ka malaikat Ridwan sia dek ulah ka dibuka engke ngalaluncat teu beres ya jelema nu sok korupsi mah kitu kan ayeuna ti heula weh bangsa wali-wali Allah sahabat diharareup ahli thariqah jajaran kedua ahli syariat jajaran katilu angel Kangjeng Nabi teu datang ahli hakikat mah nungguan Kangjeng Nabi di hareupeun surga teteg kieu bae tenang kalem ahli thariqah tungkul kalem ieu ahli syariat doang ieu nungguan lawang dibuka teh aja nama teu cicing kokoler lumpang ke kakidul ke ngobrol caknya angel amat ieu Muhammadnya ngarobrol ahli hakikat jeung ahli tarekat teu ieu ahli syariat ieu kuncan kincin lantaran angel jasa ahli syariat teh ku capek diuk haju nundutan ahli syariat mah di sorga ge nundutan sial nundutan lawang sorga dek dibuka kuat ka nundutan bloon budak bangsa presiden anu jujur diuk didinya ngan nundutan bupati nundutan gubernur nundutan kabeh kararieu kayaknya benda deui geus dibuka teh encan angel amat Muhammadnya kararieu nundutan benda deui geus dibuka teh encan ih angel amat ieu geus sabaraha taun gara urang nungguan Muhammad dan anggeus-anggeus keneh bae eta Kangjeng Nabi ngaberesan umat nyana ngarobrol gitu di pelataran sorga jauh tapi kalawang aya praktek heeh lain nundutan deui lain heeh ararees kam keur bojohna heeh sare lawang sorga dibuka wah cek malaikat Ridwan ahli hakikat anu tenang ahli thariqat anu kalem silakan masuk wow asup ka surga asup ka surga gubernur Rano HS Zaki molor Jokowi mah lain molor deh 2 kali molor Habib Rozak ngees kabeh ahli syariat mah tares kabeh eta malaikat Ridwan hei manusia iya lawang surga geus dibuka tetep bae kerek kerek beuteung bisa
Ya otomatis cek Kangjeng Nabi ya tutup bae lah lawang surga, ditutup. Bobu. Ku andengna nutup lawang surga udah ya. Cek Rano, emang udah dibuka? Udah. Itu kita kemana? Ya tahu udah dibuka, udah ditutup lagi. Masya Allah, Rano jeung Jaki ngobrol. Kenapa ya kita sampai ditutup? Iya, kan Jaki, kamu kenapa sih kamu nggak sampai masuk surga? Dulu waktu haul saya nggak hadir. Aduh. Kamu ya saya hadir juga belakangan cek Rano, nggak ikut zikiran. Ya udah nasib kita ya, iya tahu nih bagaimana kali dan ya kita ke sana aja ke pusat ke Jokowi yuk. Ya yuk, mana ke Jokowi. Jokowi ke HS kene. Weh, tidur aja kamu. Kamu kan pimpinan saya, habis bagaimana? Ini kita bagaimana? Pintu surga udah ditutup. Tadi kamu gubru kita kedenger tadi. Ini gimana ini kita? Ya nunggu keputusan kayaknya neraka juga sih. Tapi pemerintah nu ikut zikiran di dia disambungkan silsilahna. Lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dia milu zikir tadi. Cek Kiai Turmuzi, murid Abah kula nu sok selalu macakeun manakib lantaran nyana kawasiatan ka kula. Salila aya nyana jeung nyana daekeun mah nyana bae cenah. Kula menurut ka guru padahal nu leuwih pinter nu leuwih jatuh atuh ambal aya. Dina thariqah teu biasa kitu. Nyana daekeun keneh mah nyana bae. Ih atuh geus aya tulisanna ti ditu nyana bae. Tangkilan geus oho-ohoan geus kolot. Atuh kajen di thariqah memang kos kitu deuleu ge di thariqah sadunya ge. Oh hese thariqah mah. Nu mantak hese di pikiranna. Nah, datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah, engke kumaha tah? Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng. Iya Rasulullah Muhammad. Kaulah boga stambuk buku. Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan. Nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi? Anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Lo, Abi Brojak lagi di sini ya? Iya. Oh, emang tadi enggak ikut masuk? Kagak, saya tidur. Camat aya camat, lurah aya di dieu, camat ambal aya di dieu, camat topik aya di dieu. Biasa kan naik klub bae nya kuari mah haul. Iya. Nah, Bupati Zaki di akhirat tetap nyana black. Tuh, sia nu nyebut blacklist kan? Aing mah nganoseran doang, black doang. Nu mendak kula amanat di mana bae lain di dieu bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di Maroko aya haul. Wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Engke turun Tuan Sewe ngees bae dia we. Ya, emang Tuan Sewe bisa ngobrol, bisa ngomong Banten we, pernah jadi gubernur Banten bae lah we. Dia mengees bae jeung di dia we. Ya ada Tuan Sewe bisa ngomong Banten segala. Beureung ka Baduy gerinya. Kula loba keneh ye carita thariqah, carita hakikat jeung carita urusan masuk surga anu ditulis ku Tuan Syekh masih ayat 3 keneh dongeng ayu standbuk nu lauk teh dan lain sebagainya. Waktuna insyaallah sakieu ge cukup. Hiji yu urang belajar mimiti bersyariat supaya jitu untuk mengetahui lebih mantap ka Gusti Allah urang berthariqah. Ngan lamun teu masantren mah cukup mencintai baik. Engke geus berthariqah kemudian ka ditu menuju hakikat. Nailah lamun Allah memberikan anugerah insyaallah nyana aya di negara Fardaniyah, nyana aya di Istana Unsi, diuk di singgasana tauhid, make baju kebesaran ma'rifat, boga mahkota keyakinan. Dina kantongna aya panah mujahadah, belah dieuna aya pedang riyadhah. Salilana kunyana terus bae digunakeun mantap. Ialah ayatna ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat
kepunyaan Allah, milik Allah lah. Alam khalqu, alam amru, alam kasat, alam arwah, sadayana nu Gusti Allah. Ketika Gusti Allah menghendaki seseorang bakal diangkat jadi ahli thariqah, bakal diangkat jadi hakikat, naon bae rintanganana dibere bisa. Hiji nu paling berat awalan hudang ti peuting, setelah hudang ti peuting mandi. Ieu bagi jelema-jelema anu teu dibere taufik ku Gusti Allah makan berat. Hudang ti peuting sanajan setengah jam, satengah jam sare, tetep kudu hudang mandi. Setelah mandi wudu, salat, zikir. Ari sare ti jam 10 hudang jam 2, hudang jam 3 boga babari. Tapi ieu tah kakarake jam 2 reup sare, hudang setengah jam, mandi, sok wudu salat. Awalan bae geus kos kitu, ieu keur carita berat amat. Bagi jelema nu henteu dibere taufik ku Gusti Allah tetep ngarasa berat. Tapi jelema nu dibere taufik ku Gusti Allah hampang. Ulah-ulah ning kakarak setengah jam sare 10 menit reup hudang mandi, oh masalah. Atawa nu hayang hebat mah kieu, reup PS hudang ka pamajikan heula abeh mandina jadi wajib, mantep. Kan jadi dua ganda tah di dinya tah. Aya mandi eta, aya mandi eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tisim kuring dicekapkeun sakieu insyaallah kayak kuling ge hayang nyaritakeun tentang perjalanan Tuan Syekh di awal kayak lamun panjang umur iraha deui lantaran ieu haul kieu ti mimiti urang bagian antar kabupaten, kemudian antar provinsi, kemudian antar pulau kiai nu datang ka dieu, kuari antar negara. Iraha mah meureun balik deui antar kampung deui. Kajen ku kumaha ge supaya kumaha petunjukna ti Gusti Allah bae. Urang kuari keur antar negara, ti Baghdad, ti Yaman, ti Turki, ti Suriah, ti Libanon kamari ieu. Nah ieu datang, nah kuari keur keberadaan ayeuna ti Amerika segala ieu kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke kula deuk nyaritakeun iraha-iraha ti mimiti terus datang ka karomah-karomahna. Lantaran karomah Tuan Syekh mah indah lamun dibacakeun nikmat kadenge ngeunaheun karomah Tuan Syekh mah leutik kenehna bae karomah Tuan Syekh mah pan eta aneh ieu mah cetik bae nyana nuntun sapi begitu nuntun sapi cak sapi teh hei Abdul Qadir maneh mah lain jang kikieuan diciptakeun ku Gusti Allah. Oh lain maneh mah jeung ka ditu ulah ngangon model kieu. Terus Tuan Syekh naik ka luhur kenteng. Begitu naik ka luhur kenteng dibukakeun hijab ku Gusti Allah mata ieuna. Kunaon neuleuh jelema anu keur di Arafah. Jelemana di Baghdad. Tapi nyana neuleuh ka Mekah, neuleuh ka Arafah. Ribuan manusia kadeuleuh. Nyana kikieuan. Aya naon ieu, aya naon? Masyaallah. Bentak kadeuleuh keneh, bentak kadeuleuh keneh. Dibukakeun hijab eta leutik keneh geus semacam kos kitu. Persis pas Haji Mamin bae kitu peuting baru deuleu kuntilanak kikieuan kikieun kuntilanak keneh bae jadi matana hijabna hijab kuntilanak sama itu Haji Pendi sabangsa kos kitu tah jeung genderuwo-genderuwona tah mah. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itu leutik naik insyaallah kayak satu kesempatan kula bakal carita sampaikan ka boga guru fikihna tauhidna tasawufna kemudian alatna sampai jadi kutubul aulia. Urang makuari alhamdulillah urang babarengan di dia mudah-mudahan urang diaku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku selaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Engke di akhirat urang nuturkeun bendera Kangjeng bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jeung bendera-bendera guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isim kuring aya manfaatna sakieu sigana kula ngamuk padahal henteu geus speaker teh encan optimal. Jadi asa kumaha ieu encan pas suara speaker maksud kula aya jelema nu ngomong supaya cas suara tinggalin keneh jeung melempem di jero diperbaiki setik supaya keluar supaya cekas. Jadi ceuli na mekanik teh kudu nu pinter ulah cara pilot curug bisa nabrak ojek sia nya sakitu bae isim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.